Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Fi hadzal kitab al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Ngawitan urang sadayana ngaoskeun ieu kitab Hikam Ibnu Athaillah. Kalayan nyuhunkeun pitulung, nyuhunkeun didawuhkeun ka kersanan zat nu wajibul wujud ayana nu jenengan Gusti Allah. Mantena anu ngagaduhan sifat Ar-Rahman sinareng Ar-Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ngawitan urang sadayana ngaoskeun ieu kitab Hikam Ibnu Athaillah. Kalayan ngalap barokah kunyebat jenengan Allah. Mantena anu ngagaduhan sifat Ar-Rahman sinareng Ar-Rahim. Halaman 18 juz 2 jajaran ke-12 dihanap. Ayeuna bagian summa qolanya aya sadana. Bismillahirrahmanirrahim. Summa qala tuluy ngadawuh musannif. Rubbama barojat terkadang dohir naon al-haqaiku pirang-pirang hakikat wahia ari itu haqaik eta al-ulumul irfaniyatu pirang-pirang ilmu nu bangsa kama'rifatan maksufatal anwari tingkahna anu surem itu pirang-pirang nurna bima kusabab perkara gosyaha anu nutupan itu makana itu haqaik min dulmatir ru'yatil agyari tina poek ningali agyar pamajat hamakan nicen kana eta haqaik naon adanus sami'ina celina nu ngadenge kabeh wa ankarat hajeng ingkar kana itu haqaik naon qulubuhum pirang-pirang hatena itu samiin. Ngajelaskeun ya hikmat teh penjelasan etika dina ngaji ilmu hakikat, adab-adaban dina ngaji hakikat. Jadi ilmu hakikat teh ilmu anu bangsa batin, ilmu rahasia kapangeranan atanapi sok dibahasakeun nyata ilmu katauhidan anu teu sadayana jami tiasa memahamina ku akal logika atawa ku akal otak kepala. Margi saeukeun musannif ngangge bahasa maksupatal anwar, cahaya teh burem surem, ai cahaya burem surem teh ngabahasakeun samagaha. Lamun samagaha di dina naon bahan? Gerhana nya gerhana. Ongkoh cahaya tapi katutupan ku gerhana, eta cahaya teh burem kitu. Ari ilmu nama eta teh nur ya. Nur ti Allah taala. Tapi anu boh nu ngajina
boh nu maca kitabna, boh muridna, boh guruna dina hatena pinuh ku agyar, pinuh ku makhluk. Artina dina hate tujuan dina ngaji hakikat ayat tujuan lian Allah gitu. Matakan memang peryogi dilempengkan. Matakan saur Kiai Musonib maksud tatal anwar cahaya teh burem we gitu. Atau dibahasakan cahaya nu kena gerhana gitunya, seperti panon poe nu kena gerhana. Jadi cahaya teh kehilangan cahaya gitu, henteu caang, teu ngemprai. Ya bisa jadi ilmu hakikat teh surem, burem, nurna teh henteu caang, ongkoh ngaji ilmu hakikat tapi burem gitu, tapi surem. Sehingga jalma-jalma nu ngadenge teh ngabalieur pinuh ku fitnah. Ya. Acuh tak acuh bisa jadi kadinya. Alingkar. Naon sababna eta teh? Make surem eta nur teh. Henteu nur teh henteu labas eta teh. Cahayana teh henteu caang. Bahkan ngajadikeun surem kanu ngajina. Eta teh ku sabab kahalangan, kahijab. Kahijab kunaon ku poekna ningali agyar. Ya, ningali agyar. Ku poek tina sabab ningali makhluk. Ya, nu matak bisa jadi nu ngomong hakikatna hatena keur melong makhluk. Ya. Jadi we nu ngadengena teu ngarti. Alingkar we kitu jadina teh. Bisa jadi oge nu ngadengena anu keur melong hatena ka makhluk. Jadi memang seiring berjalan murid jeung guru teh harus satu tujuan gitu. Artina ketika ilmu hakikat dipedat, lamun guruna ieu hatena misalkan melong makhluk, ari bahasa melong makhluk teh kieu. Tujuan ngaji teh aya tujuan deui misalkan eta guru teh. Lian Allah. Saperti kenaon? Sapertikeun hubul jah, hubul riasah, ya, hubul dunya. Hayang kapangkatan, hayang sohor, hayang dipuji, gitu. Hayang katingali wah atanapi aya ukuran-ukuran anu dikejar dunia. Eta teh ngabahasakeun ketika guru saperti kitu teh hatena melong agyar sehingga ilmu hakikat dipedat hasilna teh ngan saukur teu matak naon teu matak nengtremkeun kanu ngadengena. Teu matak janten titiis eta hatena nu ngadengena teh. Antukna timbul we fitnah. Timbul we ngabalieur, timbul we acuh tak acuh kana ilmu hakikat. Terus bisa jadi misalkan guru namah misalkan lempeng ya, tujuanna henteu aya arah-arah deui lian Allah. Tujuanna lillahi ta'ala. Liko teh geuningan. Ketika arek ngaji teh hoyong medarkeun ilmu ka pangeranan supaya eta ilmu aya manfaatna pikeun nu ngadangukeunana, sehingga nu ngadangukeunana ketika amal-amal ibadahna dina nalika harita ngusul nepi ka Allahna. Tah nu ngadangukeun hatena tujuanna lian Allah. Matakan memang kedah dilempengkeun sadayana kitunya. Boh anu maca kitabna, boh anu mustamina, anu ngadangukeunana, lempengkeun, luruskeun niat. Ya. Luruskeun niat ketika bade ngaosna, ya. Luruskeun niat ketika berangkat ti bumi ka majelis teh. Hoyong naon ieu teh kuring sadayana teh kitu. Hoyong minimal secara bahasa umum,
hoyong ridho Allah dina perkawis ngaji ieu. Sehingga umpamana Allah maparean ridho dina wong ieu, Allah mapasihan masihan paham anu disebatna pahmi anillah. Ketika ayat tujuan hoyong ridho Allah tah didinya cirina jalmi aya izin ti Allah dina nalika ngaos ilmu hakikat. Kan kamari disebatkan izin Allah. Lamun ilmu hakikat dipedar teu aya izin Allah, atuh sanes ngajantenkeun manfaat pikeun anboh anu teu aya izin Allah. Misalkan anu macana ge teh manfaatna, anu ngadangukeun ge teh manfaatna. Sehingga ilmu nama henteu kirang luar biasa bagusna, tapi kadanguna teh surem kitu. Matakan kedah etanya kedah luruskeun urang teh supados naon, supados kapetik hasil kaala buahna. Bisa jadi eta nu ngadengekeun anu keur melong hatena teh ka makhluk. Saingan nur hakikat tetep panggih kudu ngadangukeunana. Tah eta teh berarti ciri alamat dina nalika harita ngaji ilmu hakikatna teu aya izin ti Allah. Ya, teu aya izin. Jadi ingkar weh nu ngadengena ge bisa jadi eta teh sebab guru, bisa jadi sebab anu ngadengena. Janten guruna kedah lurus, anu ngadanguna oge kedah lurus. Matakan naon atuh nu jadikeun sabab nyaeta sababna dulmatur ru'yatul aghyar. Poekna hate ku sabab ningali aghyar. Matak pami nuju ngajalma hakikat teh ieu hate urang teh kosongkeun. Kosongkeun tina surah aghyar. Rek nu ngawurukna, nu rek ngajina atawa anu ngadangukeunana. Kosongkeun hate. Artina tujuan ka Allah hungkul gitu. Ya kitu minimal supados kahartos diri urang ketika bade berangkat ngaos hoyong ridho Allah ya. Biridallahi ta'ala atanapi ilahi anta maksudi. Anu dipimaksud depan Allah teh kitu. Hoyong ridona. Jadi nu ngawurukna jeung nu ngajina kudu nyambung saur kieu musannif. Supados engkeun teh aya ciri alamat izin ti Allah. Nu ngaji kosong tina surah aghyar. Nu ngawurukna oge kosong tina surah aghyar. Lamun salah sahijina pinuh ku surah aghyar dina hatena ieu mah rek guruna, rek muridna gitu, maka cacaang dina ilmu hakikat teh moal aya. Artina meureun ilmu teh aya manfaatna, teu matak jadi dandanan ari wawasan mah aya nya. Ceuk batur mah jero, tapi na dipraktekkeunana teu kapraktekkeun. Teu hayang mempraktekkeun teh kitu. Tah eta teh ciri alamat ilmu teh teu cacaangna kitu kan. Ya. Matak sok aya kiai ngomong ingkar jelmanya. Nu ingkarna teh jalma-jalma barodah hate. Ya. Oh, paingan atuh dah hatena surah aghyarna hungkul, surahna teh surah aghyar gambar makhluk hungkulna hate. Atawa ku sabab nu nyarita jadi ingkar jalma nu ngadenge. Nu nyarita na pinuh hatena ku aghyar antukna teu matak ngajantenkeun dandanan. Jadi dina palihan ieu meryogikeun nyambungna hate guruna jeung hate muridna. Jadi dua-duana kudu bersih hatena tina surah aghyar, tina gambar makhluk. Hate teh supaya henteu melong kalian Allah. Gitu. Misalkan supaya geunahun ieu penting. Nyata nur hakikat teh. Nur hakikat teh moncoro. Guruna caang tina surah aghyar ya. Terus muridna oge caang tina surah aghyar tah didinya kakarap nur kamaripatan teh moncor.
di mana-mana teu diizinan saha ka anjeun piha dina itu hakikat biidhari kana ngadohirkeun. Ari ngadohirkeun teh berarti ngaibaratkeun. Bisa jadi ilmu hakikat dicaritakeun nya. Sabab ku Allah can diizinan misalkan dicaritakeunana. Kunaon sababna? Can daukiyah. Anu nyaritakeunana. Secara daukiyah teh lamun kurang kaharti mah can berpengalaman. Gitu. Teu acan aya jam terbang. Gitu. Antukna hanya sekedar ucapan, hanya sekedar retorika hungkul. Teu aya teh matak jadi dandanan, matakan hiji perkara lamun timbul tina hate nu bersih, pasti eta teh bakal nancep dina hatena anu ngadangukeunana. Tiis jadina teh. Matakan sok aya paribasa geuning sabuka pungko. Jang sok amal teh kudu jeung hatena. Kudu jeung hate. Atanapi nulungan batur teh kudu make hate. Berarti hatena nu bersih gitu. Da memang aya hate bersih mah jadikan timbul jadina tanagana jadi bersih nya. Mata na oge jadi bersih, ucapan na oge jadi bersih, hatena nu bersih. Matakan jadi cacaang gitu. Jadi lamun guruna can daukiyah, matak muridna ge jadi alingkar ya. Nu gadenge teu teu ngarti, matakan kapungkur kantosnya Syekh Abul Mursi, Abu Abbas Al-Mursi dina hiji waktos anjeunna hoyong nyarioskeun ilmu hakikat. Itu itibar pikeun urangnya. Ketika tacan izin, catan kenge izin ti guruna Syekh Abi Hasan Ali Asajili tacan. Ketika aya izin ti guru, wah luar biasa Abu Abbas Al-Mursi. Mertelakeun ilmu non permatana ilmu hakikat. Matakan da kaciri upami aya izin ti Allah mah. Awalna anu macana teh tujuan ka Allah hungkul nya. Caang tah hatena teh. Artina ari hate nu caang mah berarti hate teh eling ka Allah. Tidak ada tujuan misalkan hubul jahubul riasah, teu aya hayang ria, teu hayang kapuji, teu hayang eka sohor. Ieu mah saja ngabukakeun ilmu Allah misalkan. Sina ngagiring-giring jelema sina ka Allah atuh manehna ge geus ti heula kitu. Lempang di jalan Allah. Ta eta nu ciri alamat teh daukiyah teh. Kala parantos ngadawuh saha Abul Abbas Al-Mursi. Syekh Abul Abbas Al-Mursi qaddasa mugia ngabersihkeun saha Allahu Gusti Allah sirrohu kana sirna Syekh Abul Abbas Al-Mursi. Jadi Syekh Abul Abbas Al-Mursi teh nyaeta anu ngalanjutkeun thariqah Sajiliyah nya. Kan tarekat Sajiliyah teh mursidna teh Syekh Imam Abul Hasan As-Sajili. Wafat eta teh Imam mursid teh dilajengkeun ku Syekh Abul Abbas Al-Mursi. Syekh Abul Abbas Al-Mursi teh nyata guruna Syekh Ibnu Athaillah, guruna anu ngarang ieu kitab Syekh Abul Abbas Al-Mursi teh. Kumaha saur anjeunna? Kalamul ma'zuni ari omongan anu diizinan. Ya. Tandana kitu. Ari omonganana jalma nu kenging izin ti Allah pikeun ngabahasakeun ilmu hakikat, lahu tetep kana itu kalam yakhruju ari kaluar itu kalam wa alaihi tingkahna eta tetep kana itu kalam kiswatun ari pakaian watilawatun jeung ari papaes. Jadi ciri alamatna hiji jalma ngabahas atanapi nyaritakeun ilmu hakikat dina ngomong hakikatna teh aya izin ti Allah eta sok aya hiasanana. Dihias hatena teh kitu. Nya, dihias make naon? Kamari kan disebutkeun kiswahna nur. Jadi ketika ucapan teh dipakaian ucapan eta pakaianna teh cahaya. Jadi ucapan-ucapanna teh aya kiswah. Ketika eta
ucapan dikiswahan ku Nur atau nu ngadangukeun ge janten ngartos gitu. Ngatos soalna naon janten cacaang kana hatena. Sehingga anu ngadangukeun teh oh janten paham hatena teh caang-caang ka mana hate anu ngadangukeunana atuh caang ka Allah. Jadi loba elingna kitu anu ngadangukeun teh loba elingna ka Allah jeung hatena caangna kana aturan Allah, sehingga ketika tos ngaosna teh eta nu ngadangukeun teh apal mana batal mana hak, mana anu leres mana anu teu leres. Jadi tiasa ngabentenkeun mana hak jeung mana anu batil gitu. Matakan aya dua cacaang dina hatena si mustami anu ngadangukeunana ketika guruna aya izin ti Allah. Hatena teh sering eling ka Allah berarti hate caang ka Allah. Jeung hate caang kana aturan Gusti Allah teh kitu. Tah eta tanda caang. Matakan kieu hiji jalma hatena anu tara ditoapan ku setan ku iblis lamun bede-bede masih si manun kitu jin nya lamun mung di kelilingan ku si eta nya hate eta teh dua syaratna hiji takwa dua zikir. Artinya ngabahasakeun zikir hatena hate eling, ngabahasakeun hate eling berarti tah eta teh hate anu caang. Eling ka sa eling ka Allah atuh takwa kumaha takwa ngajalankeun kewajiban ninggalkeun anu dilarangna tah eta teh takwa. Matakan dua jalma anu moal dikurilingan ku iblis jeung setan jeung jin hatena hiji jalma anu takwa dua anu jalma zikir atanapi eling ka Allah. Lamun bahasa tasawuf mah berarti tajali atuh. Hatena nu tajali ka Allah. Atuh naon sababna atuh tos di malakut atuh hatena oge. Da moal dikuliringan setan, matakan tos di malakut, ya. Jadi sing horeng kana hate teu caang berarti urang misalkan teu takwa ngajalankeun misalkan parentahan nama tapi sok aya eta teh laranganana dilabrak misalkan dingkuwi gawe eta ge sabenerna ngajadikeun popoek eta teh ya. Terus popoek dina hate bisa jadi dosa masa lalu. Naon dosa masa lalu? Hate loba naon loba cacadan dina akidah. Hate teh nya loba musyrikna masa lalu sok apan sok eta kita teh. Sok eta apa? Bukan hanya hilang begitu saja sok aya tapak gitu. Matakan orang teh kudu bener-bener mujahadah teh gitu ya. Supaya ieu hate ulah dikuasai ku nafsu, hate kudu dikuasai ku akal hate. Gitu ya. Tah eta tandana hiji jalma atanapi guru aya izin ti Allah ketika ngaos hakikat anu ngadangukeunana eta teh ngajantenkeun cacaang. Caang hatena, caang ka mana hate? Caang ka Allah jeung caang kana aturan Gusti Allah ta eta. Wa kalamu ghairu ma'zuni jeung ari omonganana jalma anu teu diizinan. Eta nya. Lahu eta tetep kana itu kalam teh yahruju ari kalau keluar itu kalam maskupal anwari barina sureng pirang-pirang nurna hatta anna rajulaini sehingga sanyanyana dua lalaki eta liyata kalamani ngomong eta dua nana itu si rajulin teh bil haqiqati kana hakikat ngomongkeun ilmu hakikat al-wahidati anu sahiji. Jadi jalma duaan ngomongkeun ilmu hakikat. Sarua ngomongkeun ilmu hakikat nama, kitu nya. Ngomongkeun kamaripatan nama, ngomongkeun katauhidan nama. Sarua ngomong nangan kumaha kajadianana. Patuk balu maka diterima itu hakikat min ahadihima ti salah sahijina itu si rajul. Wa turadu jeung ditolak itu hakikat
ala akhar netepan kanu sejen. Jadi dua jalma ngomong perkara hakikat, misal perkawis musyahadah sami misalkan ya di dia nyeritakan musyahadah di dia misalkan nyeritakan musyahadah sami eta teh dua lelaki nyeritakan musyahadah ngan aya salah sahiji anu hiji mah ngajantankeun cacaang anu hiji mah ngajantankeun gerhana atanapi cahaya burem teh tah eta teh ngaibaratkeun ke musannif teh. Jadi ai perkawis musyahadah pan nu ngadengena ge anu ditarima nu hiji memisahkan ngarti kitu nya nu hiji deui mah henteu. Oh nu can ditarima mah sing horeng teh can diizinan nya anu teu ditarima mah ku hatena nu gandangukeun eta teh can diizinan ku Allah ketika nyarioskeun ilmu hakikat nya. Jadi anu can diizinan mah walaupun diterangkeun nya nerangkeun ilmu hakikat hese kapahamna maksudna teh jeung kana naon nya ieu kitu. Palbah mana nya urang teh kudu kumaha kitu. Janten teu aya tujuan kitu teh tujuan. Kumaha sih cara mempraktekkeunana? Janten seseueurna teh retorika we kitu. Teu matak jadi dandanan ka tauhidan. Pikeun anu ngadanguna tah eta tandana jami anu naon anu teu diizinan eta teh ku Gusti Allah ketika nyarioskeun ilmu hakikat. Tah eta teh kasaoran Syekh Abbas Al-Mursi ngajelaskeun nah eta perbedaanana ucapan anu kengeng izin sareng can kengeng izin gitu. Lamun secara kesimpulan mah misalkan dalam segi penampilan ya, dalam segi penampilan tapi bukan penampilan secara dohiriyah ya. Ucapan jami anu kengeng izin ketika medar ilmu hakikat anu kengeng izin ya lisan kaluarna tadi teh make pakaian nur ya kiswah cahaya sareng keagungan pangeran kiswatun watilawah. Jadi nganggo pakaian teh caang gitu eta tah dina penampilanana. Kumaha anu teu diizinan anu teu diizinan mah lisan kaluarna tina kondisi cahayana burem gitu surem saperti gerhana saur kieu musannif kan bahasakeun maskupatal anwar anu teu diizinan mah maskupatal anwar anu diizinan mah kiswatun watilawah eta penampilan. Nu kadua efek kana hate nu ngadengekeun kumaha ketika anu diizinan gampang ditarimana niiskeun kana hatena jeung caang hatena jadi henteu rupek hate teh ketika ngadangukeunana. Terus anu teu diizinan kumaha karasan teh berat nya berat ngabingungkeun jeung sering memicu penolakan. Jika nama bisa ini seperti gitu. Tah, sok aya penolakan gitu. Tah eta tanda-tanda ciri alamat henteu diizinan efekna kana hatena anu ngadangukeunana. Kualitasna kumaha? Kualitas anu diizinan mah ngagaduhan kekuatan spiritual. Artinya ketika saatos ngaos teh hate teh jadi kuat yakin teh ka Allah. Saatos ngaosna teh. Tah eta tanda nu diizinan. Anu teh kumaha? Ya sekedar kata-kata we gitu. Sekedar kata-kata kosong tanpa kekuatan spiritual. Artinya kantos kapungkur dijelaskan ketika ucapan timbul tina hanya sekedar ucapan, hanya sekedar retorika, eta teh ngan saukur tiasa ditampina ku cepil hungkul. Tapi misalkan ucapan dibarengan ku hate gitu, berarti ukuran ngebahasakeun nih hate berarti ngabahasakeun latifah robbaniyahnya lembutna hate berarti bersih hate. Pengucapan kaluar tina hate eta teh selain kadangu ku cepilna atuh kadangu deui ku hatena kitunya. Jadi dua-duana jalma bisa oge nyarioskeun hiji ilmu hakikat anu sarua. Tapi nu hiji ditarima sementara nu hiji deui
ditolak teh teh hiji bukti yang dina perkara dunia spiritual atau napi ilmu hakikat ngabahasakeun sanes naon anu diucapkeuna anu leuwih penting namah naon saha nu ngucapkeuna sareng ti mana sumber kakuatan ucapan eta asalna. Tak perlu digarisbawahi kurang. Batul lain naon anu diucapkeunana anu leuwih penting nama. Mana saha nu ngucapkeunna jeung ti mana sumber kakuatan ucapan eta asalna. Eta nu paling penting. Artinya sumberna teh ti mana teh maksudna teh kieu ngucapkeun misalkan bab musyahadah, ngucapkeun bab misalkan mukasafah, timbul tina hate nu caang tah eta sumber kekuatan spiritual bakalan ngajadi pikeun anu ngadangukeunana gitu. Jadi sok sanajan nyaritakeun musyahadah, nyaritakeun mukasafah, muayana, muhadharah misalkan, tapi henteu bersumber tina hate anu bersih, nya eta atuh teu mantap janjikeun dandanan. Bisa terjadi ngan saukur eueuh hungkul wah gitu ngan saukur gitu. Jadi dintari mana teh hiji ilmu hakikat teh sangat bergantung karena kebersihan hate sing horingnya. Karena kebersihan hate nu ngucapkeunana jeung kebersihan hate anu ngadangukeun nana eta tanda medarna ilmu hakikat, tandana izin ti Gusti Allah tah eta. Sabab ieu teh nyata mangrupikeun hiji peringatan salares namanya. Peringatan pikeun para salikin. Ya, peringatan supaya ulah buru-buru ngabagikeun pengalaman batin kitu nya. Ulah sing kade. Pengalaman batin pada ieu salikin sok aya pengalaman batin nya. Ketika aya pengalaman batin, ieu ucapan teh janten lebih luas. Ya, lebih luas ngucapkeun keagungan Allah teh, keagungan pangeran teh, karena naon? Karena kaidrok ku batinna, kapanggih ku batinna. Tah eta teh ilmu kabatinan sapertos kitu, ukuran ilmu hakikat kitu, tah ulah gampang. Jangan terlalu gampang membicarakan kepada orang lain, ya. Rahasia kapangeranan teh ulah gampang, artinya ulah gampang nyaritakeun ka jalma-jalma anu awam gitu. Ya, ulah gampang. Atawa anu can kenging izin. Ya. Naon tujuanana Kiai Musonif ngajelaskeun eta? Supaya terjaga kemuliaan ilmu hakikat. Wah, ayeuna urang misalkan ya. Ngaruksak marwah. Ya. Ih, geuning ahli hakikat teh subuhna kaburangan je. Eleh ku ahli syariat. Setengah opat sudang aya di masjid. Salat tahiyatul masjid. Geuning ahli hakikat mah. Jangan setengah genep terjaga tuh. Ucapan terjaga, tingkah laku ge terjaga. Jadi ketika ngucapkeun teh kajaga marwah ilmu hakikat. Terjaga kemuliaan ilmu hakikat teh. Henteu dicederai ku manehna kitu. Eta tah hiji alasanana Kiai Musonif teh ngemedar pas hikmah ieu teh nya. Terus alasan nu kadua kumaha? Supaya mencegah fitnah. Ya. Mencegah atanapi mencegah salah paham di tengah-tengah masyarakat. Ulah tuh di tengah-tengah menyaritakeun musyahadah tuh. Tah ieu teh yang Allah kabeh tuh. Eta atuh menjaga fitnah teman. Jadi keluar fitnahnya. Dina konsep ilmu hakikat ucapan atanapi obrolan-obrolan perkawis ka pangeran bukan sekedar retorika. Ya, bukan. Itu negeskeun Kiai Musonif teh yen lamun hiji jalma ngomongkeun ilmu hakikat tanpa aya izin ti Allah secara hakikatnya atau secara dohiriyah tanpa izin guru, maka ucapan anu kaluar hanya akan menjadi beban bagi pendengar. Gitu. Ya. Mantakan lempengkeun heula. Artina atuh urang sampurnakeun heula urang. Pake kailmuan. Sebelum menyebarkan ka batur, pake heula ku sorangan karasa ilmu hakikat teh indahna ku sorangan heula
ketika urang ngucapkeun ka batur teh urang teh penuh ucapan ku cahaya terus syarat akan pengalaman secara spiritual. Atuh upami tos syarat akan pengalaman secara spiritual mah di mana-mana aya masalah tun pasti aya solusi, aya walhasil ka dituna. Raos kan kitu janten kitu nya. Katakan ya ayeuna ieu Kiai Musonib memberikan itibar pikeun urang peringatan. Luruskeun urang heula kitu nya, sempurnakeun urang amal-amalan urang sesuai dina dohir atau secara ilmu fikih, dina batin atau secara ilmu tasawuf sareng tauhid. Tah eta teh supaya ieu hate henteu aya agyar. Aya agyar teh naon sih agyar teh? Aya agyar teh kan bentuk tina jama goyer. Ya. Awalna mah goyer atasna naon salian. Ya, salian eta teh goyer. Secara harfiah berarti salian anjeuna. Ya, salian anjeuna matakan agyar. Agyar terus jama. Matakan jama tina goyer. Agyar. Ieu teh ngarujuk kana sagala perkara salian Allah Taala kitu. Ya, salian Allah Taala termasuk berarti dunia. Misalkan ketika ngajina teh, ya, tujuannya yang dunia gitu. Siapa tahu ya orang misalkan lancar urusan hasil pamungsudan ngaji ieu teh gitu. Tah, tentunya apa tujuannya? Atau wakil misalkan seperti obrolan tadi, tahajud, duha supaya anu tah tujuan eta tah. Tah eta teh ketika salat duhana eta hate pinuh ku tah eta contohna kitu. Gitu. Atau ngaji teh misalkan tujuannya ngaji, oh supaya dipandang hebat teh ku batur yo. Nya pandang eta teh agyar nah teh. Agyar eta teh. Atena berarti aya hate aya goyer, aya lian Allah eta teh. Tujuanna gitu. Harta dunia gitu, jabatan, pujian gitu. Bahkan nafsu secara ego urang gitu. Jadi mun hate anu ngomongna atawa nu ngadengena masih keneh pinuh ku agyar, maka eta tanda bakal teu meunang izin ti Gusti Allah tak kitu. Jadi kosongkan hatimu dari selainnya saurpun guru tah, maka dia atanapi Allah akan mengisi dengan cahayanya. Jadi kan memang kosongkeun remnya keur ngaji teh, arek ngaji teh sesuai pan saur Kangjeng Rasul, inna fi jasad ibni Adam mudghatan ida soluha sairul jasadi ala wahya alqalbu. Jadi sana anu di jero jasad anak Adam teh aya segumpal darah. Lamun urang mah berarti tah jantung secara dohiriyah tah matakan aya jantung nya, aya akal, aya ruh, aya jiwa. Sana teh bahasa eta musatna tina jantung. Tah susu sabelah kenca nya nyodo dua ramu ieu tah dihanapeun susu keluar. Jantung tah berarti detakan eta nya. Detakan eta anu paling penting ieu urang. Karena naon mun alus eta jasad ke pasti alus. Mantakan ida soluha sairul jasadi ala wahya qalbu. Saumpama segumpal darah eta hade nya, hade maka hade ge sakabeh anggota jasadna. Hatina ni urang lamun hirup dipimpin ku hate anu bersih, hate anu caang, atuh mata kepala oge mung ningali anu teu dipikarido ku Gusti Allah. Mata teh hayang ningalina teh keindahan Allah we kitu. Ya, ngaji gitu. Itu tah contohna motolaan gitu nya. Henteu hayang sugan aya tempat-tempat anu lain muhrim atanapi anu teu dipikarido ku Gusti Allah. Tandana tanda tina mudghah eta teh bagus tah. Ya, caang. Ai kana pandangan kumaha atuh moal daek cecermet. Moal daek ngambil hak orang lain. Naon sababna hatena bersih. Komodik misal korupsi. Komodik cabak-cibikeun nama.
moal kadinya lamun hatena beres tah matakan lamun ieu teh pimpin ieu teh pamimpin jasad urang hate teh hatena bersih hatena bagus naon oge cabak cibikna jadi bagus hatena bagus lisan oge omonganna jadi bagus nyaon sabab lisan eta pan dikiswahan ku hate anu bersih atanapi ku hate anu pinuh nur urang ngaragamang oge kiswah nur hatena urang ngadanguna dikiswahan ku nur hatena kan kitu ngadanguna ge naon atuh hate bersih ngadanguna ge hayang didangukeun teh kana perkara-perkara keagungan Allah ya ngade ngomongkeun batur ngade anu dihasudan ku batur atanapi aya nu ngadu-ngadu ka ngade saperti kitu nah sabab hatena keur bersih. Jadi pimpin ku hate anu bersih sehingga jasad urang pan rakyatna itu jasad urang teh anggota badan urang teh rakyatna batakan ratu teh nyata hate urang nah pentingnya eta teh hate urang tapi jaga. Jadi rukun ngaji ilmu hakikat ayat 3 hiji luruskeun niat berarti luruskeun niat teh urang ngaji hakikat teh ya amal teh ibarat jasad anu paeh ketika amal sedangkan ruhna atanapi nyawana teh rasa ikhlas jadi berarti ngaji hakikatna luruskeun niat kudu ikhlas berarti ikhlas teh naon berarti nya teu aya ajar eta teh mentokna tadinya matakan ikhlas mah teh tujuan lian Allah eta ikhlas namina. Coba amal-amalan dina hate barengan ku ikhlas kan menimbulkan energi seperti itu. Kira mun ngaji tanpa ikhlas ngan saukur jadi capek awak capek awak tapi mun ngaji di barengan ikhlas eta bakal ngahirupkeun hate urang ya ngaji ikhlas hate urang jadi hirup sehingga santos ngaji teh isukan beurangna teh dipimpin ku hate nu hirup. Ieu jasad urang, mata urang, mulut urang, irung urang, kuping urang, panangan jeung sampean urang dipimpin ku hate nu hirup. Tatanan. Nu kadua tawado. Nah, tawado rendah hati. Satu kira kuting arek ngaji pepedeng kerengannya. Moal kan nanaon ge pan aya diplakeun dinancep non peplakan ditancapkeun di rimbunan di saeur eta ngajanikeun jadi dina tanah teh luar biasa jadi akar. Jadi ukuran ngaji ilmu hakikat handap asal rendah hati gitu. Rendah hati. Coba we sabalikna lamun ngaji ilmu hakikat misal. Nah, sabalikna teh tawaro sombong. Nu kitu mah gampang atuh ya gitu. Coba sabalik coba. Isukan pagi teh beja cari tanah gitu. Ya. Jadi perkara teh anu dirimbunan teh nya maka buahna teh sampurna engkeuna teh nya sampurna. Kumaha sapertikeun praktekna atuh datang ka majelis dibarengan ku rasa nol kosong gitu. Artina kosongkeun ya diri urang tina agyar. Ketika kosong berarti kan nol ya urangnya hate urang ta eta teh hate urang pikeun wadah nampi nur Gusti Allah. Nur Allah mah hinggapna kana hate anu teu aya agyar, teu aya gambar makhluk. Matakan ngabahasakeun. Ye. Sayyidina Ali kantos naros ka Kangjeng Rasul. Ya Rasul, ari tempat keagungan Allah teh di mana? Saur Kangjeng Rasul nyebatkeun tempat keagungan Allah lamun dohir di alam dunia moal cukup moal mahi. Di mana atuh Kangjeng keagungan Allah netep atanapi cukupna keagungan Allah bersemayamna dina hate anu bersih. Pan luas hate nu bersih mah manggih wae keagungan Allah.
Iya teh secara dohiriah mah keagungan Allah lamun ditemrakeun moal mahiyam dunya. Urang oge lamun misalkan ulin ka laut teh kamari. Eta Allah nyieun laut luar biasa kieu kan. Sakitu teh di laut doang gitu. Komo mun ningali raga urang nya. Ieu pan urang teh di jero teh loba makabal gitu nya. Loba kabal, loba urat-urat, loba segala macam gitu menyambungkeun kana urat saraf sehingga urang ieu sehingga mata urang berkedip-kedip kita. Ieu teh kan loba kabal jero teh. Lamun urang menyaksikan ningali ih indah Allah teh bener nyiptakeun urang teh. Sempurna. Coba hek urang misalkan mau pengecat ya saja macam kan. Bukan kumaha coba. Jadi moal kawadahan keagungan Allah lamun ditinggal secara dohiriah di alam dunia. Matakan cara Kangjeng Rasul pendakna keagungan Allah mahi di jalmi-jalmi anu hatena bersih. Atanapi ngabahasakeun bodoh urang teh. Bodoh pamit teu aya paham ti Allah mah bodoh urang teh. Nya. Coba lamun pahami urang teh eta teh papareun paham ku Allah. Ya. Ya urang teh supados Allah taala eta teh ngeusi nya, ngeusi wadah hate urang ku cahaya. Ketika hate dieusian ku cahaya atanapi nur Allah, subhanallah. Hate teh bakalan inkisap. Nya, bakalan muka sapa. Hate teh ningali kapanggih we keagungan Allah teh. Urang ngicep panggih agung Allah. Sanajan keur macet oge keagungan Allah panggih gitu. Der misalkan pikir, nya lamun teu macet tukang dagang asongan kumaha eta? Ya aku moal aku. Jadi bolah karunya. Jadi anu timbul ti Allah teu aya. Kaya anu teh madarat gitu. Tekan isuk-isuk hujan aing mah ya cuaca buruk. Ulah. Eta teh cuaca hujan kitu teh menguntungkan bagi petani mah. Jadi henteu aya anu mau banjir atuh. Ti Allah timbulna mah. Naon sababna? Allah Maha Sae. Jadi ketika timbul ti Allah teh sae we kitu. Sok sanajan mata kepala urang ningalina teh sae tah. Urang teh kedah panggih keagungan Allah dina nalika mata kepala urang katingali teu sae kitu. Hek coba lamun misalkan hatena teh caang, hatena teu tapakur, hatena teu mikir kitu we isuk matakan paribasana atuh isuk-isuk lebaran naon isuk-isuk berarti salat sunah lebaran beres jam 7 balik paungkuan ku cari gitu nya 7:30 beres ngumpat urang nya ngandang opor beres jam 8 7:30 geus ngabaso tadi mah karena cari gitu lebaran teh geus ngabaso 9:30 sare hudang 12 ngopi gitu lebaran teh gitu. Itu bagi-bagi orang-orang yang hati tercaang gitu nya. Teu eta teh kapanggih kagungan Allah. Naon lebaran teh gitu. Gitu tah contohna sapertos kitu nya. Dumeh mata kepala ningalina rugi, dumeh mata kepala ningalina tegenah we katingalina sok padahal eta teh takdir ti Gusti Allah. Perkara takdir ti Gusti Allah pasti dibalik perkara eta teh aya kasayana ti Allah. Gitu. Atau mendingan orang hidup biasa saja tapi orang baik ibadah daripada hidup kaya raya tapi misalkan orang sholat mung misalkan itu pan aya harta mah pan bisa jadi ninggalkeun orang bisa jadi orang ninggalkeun harta kira tapi amal ketepan begitu wama imamuka wama kiblatuka cicing ku aing cik amal teh dijawab ku aing kita batur orang karena itu teh saha amal. Matakan ketika orang ngamal-ngamal, aduh orang teh secara umum nama ikhlas. Nya, ruh eta nanti kudu aya nyawaan eta amal teh. Ikhlas dina amal. Berikhlas ya. Kita jadi batur orang kita di alam kubur teh, di alam barzah jadi batur orang. Karena memang batur sejati teh eta amal orang kita itu. Mau aya salian teh eta mah. Teu pamajikan sanajan geus oge atuh urang keur sare keur geus dikubur moal daek milu. Moal. Palingan tepikeun cirikna ge saminggu beres. 40 poe kawin deui.
Urang mati ditanya mun karena kiat nya mau muka aduh kurang mau seribu-ribu dewa kan carikan paling saminggu carik nage itu paling lila koma laki mah laki mah itu sacaraman gimana cuman bagus ya gitu. Nah itu tanda-tanda seperti gitunya matakan nanti sahabat orang di alam barzah teh gitu teu aya deui iman jeung amal gitu iman jeung amal teu aya di sasaha atuh sawah lega imah anyar urang maot mah kayak geusieun salakina ini kata gini wah jeung tekan harta mah bisa jadi ninggalkeun urang bisa jadi urang ninggalkeun harta kitu nya eta nu kadua nu katilu kumaha ngaji hakikat ngalap berkah we dina ngaji ya berarti tadi niatna ikhlas tujuanana terus nu kadua kosongkeun catetan tawadu teh anu katilu ngalap berkah waktu ngaji ya sida kitu we sanajan umur panjang tapi mini manfaat eta umur nu panjang teu aya manfaatna tapi umur nu pendek aya manfaatna tah eta teh umur anu diibaratkeun umur 1000 tahun disebutna artina kieu ketika rukun anu tilu eta digarap ku urang ngajina di majlis misalkan saukur sajam 2 jam eta teh bakal jadi cacaang saumur-umur urang kitu maksudna tah nu tilu rukun eta teh digarap tilu rukun eta ngajina mah boleh jadi sajam 2 jam tapi caang hatena eta teh saumur-umur matakan hebatna ilmu-ilmu anu manfaatnya kitu matakan jadi cacaang kana hatena kitunya tah dina denget ieu mung sakitu kapihatur dina hikmah anu 177 mudah-mudahan urang bisa narik kesimpulannya dina perkawis ieu pokona mah lempengkeun tujuan dina ngaji hakikat terus ikhlaskeun dina ngajina kosongkeun diri urang nya kosongkeun terus ngalap berkah dina ngaji ketika guru ngucapkeun sajam tapi lamun aya nuran dina hate eta nur hate teh bakal nyaangan saumur-umur urang ngalajengkeun urang eta nya urang iltija urang ngajelaskeun iltija binyuhunkeun eta na cebi eta Bismillahirrahmanirrahim ila mu'alifi hadzal kitab pengarsa Kiai Haji Muhammad Syarif Hidayatullah tanyakan matanallahi bituli hayati wa nafa'na bi ulumi fi darain syayulillahi lam al-fatihah a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Pami bade dicatat mangga bade ngadangukeun deing ke rekamanan oge mangga. Jadi ya Hanan ya Manan. Ya Hanan hezat anu maha mikanyaah. Ya Manan hezat anu maha pemurah. Ai maha pemurah teh seueur masihan nugrahana eta pemurah namina. Kitanya ya qodimal ihsan hezat anu ti heula kasayanana kodim pan ya jadi kodim teh teu aya mimitina nya kodim teh aya mimitina nya urang salat diganjar ku Allah salaresna mah heula keneh Allah nya ngaganjar ka urang naon sabab warid pan urang bisa salat eta teh dibisakeun ku Allah ya heula Allah maparinan
ganjaran ka urang apa heula urang salatna atuh heula Allah maparinan ganjarannya. Matakan ieu hate lamun caang ketika bisa salat duha naoge geus bungah menggudi. Boro-boro mikiran ka ditu ka dieu naon sababna? Tidak setiap orang bisa salat duha. Tah eta teh warid ti Allah. Kitu tah matakan ya qadimal ihsan. Ya. Harusna mah atuh Allah ti payun masihan kasayana ka urang. Coba. Ya. Lamun teu aya warid ti Allah bisa salat moalnya. Moal bisa. Lamun teu bisa salat berarti moal diganjar atuh. Berarti matakan heula keneh Allah ngaganjar urang daripada urang salatna gitu. Nya. Berarti heula keneh pamasihan Allah daripada diganjarna urang dina naon dina salat atawa nyeun kaalusan ka urang. Allah teh payun. Coba Allah mun teu ngadamel kaalusan pikeun urang. Bikeun urang wah burung nafsu meureun. Tunggu dilarut catang dirumpak. Tandana sawatas kitu. Matakan ketika ditiasakeun ku Allah salat Isya eta teh warid ti Allah. Jadi ketika sholat lagi bunga, ketika ngaji lagi bunga, untuk nguluwut di majlisna oke ngaji lagi bunga. Nah sababna eta teh paparin Allah matakan ya qadimal ihsan. Dat anu seueur anu ti heula anu ti payun masihan kasayana ka diri abdi. Tah eta teh yakin ketika ngucap kitu teh ya qadimal ihsan. Sampai mah urang ciptakeun kalam dunia ge urang teh dipersiapkeun jodoh pati bagda celakana. Ya qadimal ihsan. Tah matakan bahasa ya qadimal ihsan teh kitu nya. Zat anu ti heula kasayanan qadim. Mama Allah teh pan teh mimitina pan kan Allah teh. Kaalusana teh teh mimitina qadim nya. Kaalusan oge. Zat Allah teh mimitina kaalusan oge qadim. Makhrajul lil adyan, makhrajul lil adyan teh makhrajnya jalan keluar bolongan ya, bolong lil adyan pirang-pirang hutang, solusi pirang-pirang hutang. Jadi lil adyan pikeun agama, tapi nya pikeun agama artinya ketika iltijah teh pan meureunnan mahrajul bolongan solusi pikeun agama teh kumaha adyan agama anu masihan ilmu pikeun Allah ngawurukan ruhani urang nepikeun kapaham kana agama Allah nepikeun nyaho ka Gusti Allah gitu. Jadi mahrajul adyan teh bolongan pirang-pirang hutang naon cenah musahadah ka Gusti Allah ketika salat. Coba dihitungkan tim akil balik tapi kan ka ayeuna urang salat kumaha sih gerah geus aya buahan salat urang aya buah salat naon musahadah naon nyaksi ya hate ketika salat agungna Allah ketika Allahu Akbar teh hate nyaksi akbarna Allah ketika subhanallah nyaksi maha bersih dat Allah berarti musahadah orang hutang itu salat. Di setiap sholat ancelung deui nya. Rakaat pertama aing can dipotongan nih bahan rakaat pertama. Nu kadua aing baraha ya. Tinggal dibagikeun ka nu ngajahit. Gitu. Rakaat katilu. Geus kaharti barahan bara duiteun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya eta mah lain salat atuh. Eta mah buka konveksi ya. Gitu tah eta teh urang teh hutang itu keur salat gitu. Sedangkan salat diparentah ku Gusti Allah. Ditah naon musyahadah. Nya, musyahadah ketika salat eta hutang. Salat nama tapi hate nu kangen Allah. Berarti lamun ukuran dibahasakeun ti kalau sia mah beungeutnya ngarep ate mungkir atuh kitu mah. Ai wajah mah mangharep kiblat, ai hate nya ngarep ka Manchester. Nya, atuh ya Allah kari. Nya, ta eta matakan ta eta hutang. Atau arek dibere solusi di mana ku Allah permasalahan orang. Sedangkan bagusna hirup orang tergantung bagusna salat orang.
Eta. Maka karena salat orang teu bisa musahadah hutang eta nya. Matakan mahrojul adyan. Jadi bolongan solusi pirang-pirang hutang. Hutang naon lil adyan agama ya. Jadi boga hutang musahadah ka Gusti Allah setiap salat. Cenah kong jadi berat atuh. Pan akimi salat. Ngarankan sakup perkara diwajibkan ku Gusti Allah segera. Pan salat teh wajib. Sehingga ngajantankeun rukun. Lamun hiji jalma teu ngalaksanakeun rukun, berarti teh ente Islam. Pan teh rukun. Rukun teh dilaksanakeun berarti teu ngajadikeun syarat kana rukun. Berarti urang teu ngajadi teu pantas syarat disebut di Islam. Pan sok salat heueuh warugana mah. Tapi pan hakikatna teu. Nya, salat mah salat, tapi dina salat sering naon? Sering eueuh elingna ka Gusti Allah. Dina salat. Tapan salat teh kawajiban kan ti Gusti Allah. Ngasakur-sakur kawajiban berarti pamit teh dilaksanakeun. Kumaha teh? Pantasnya orang mikiran salat oge. Hari setiap permasalahan hayang dibere solusi. Tapi kewajiban oge demikiran kewajiban di Allah seperti itu mata ke orang pintar nuntut hak lupa akan kewajiban ya Allah kali ya dilaksanakan sesuai jeung perintah Allah maksudna kitu ya berarti ngalalawarakeun kewajiban itu sesuai mah ya teu ngalalawarakeun berarti teh hutang ketika salat teh hutang urang teh hutang ka Gusti Allah. Tah ayana solusinya ketika salat boga hutang musyahadah, hutang mukasafah, hutang tajali ka Gusti Allah. Matakan naon judlana bil gupron tah eta iltijah teh matakan iltijah teh kalimah nyanu memelas ka Allah nyuhunkeun dihapunten segala rupi dosa perdosaan ai nyaluh teh seperti kos urang ngadeprek ka inung kana lahunan inung tah eta iltijah disebut nyaluh ampun Gusti misalkan kitu tah eta teh iltijah nyaluh matakan solusi matakan naon mahrajul lil adyan solusi pirang-pirang hutang judlana bil gupron ari jud teh awalna kalimah jawadun muga-muga bil gupron Allah ngahampura ka urang atanapi ka abdi sadaya tak kitu mugi loman Gusti kana pangampura abdi bisa kadinya eta teh nya judlana bil gupron teh atawa muga-muga ngawuwuh pangampura Gusti ka abdi eta tah judlana bil gupron salat teh bisa musahadah salat teh bisa wusul muga-muga ya abdi dihampura ku Allah eta nah judlana bil gupron teh matakan ketika maca iltijah sing laras-larasnya matakan ketika dijelaskeun mungkin mah insyaallah nya tos jelaskeun mah janten aya ruh nomornya aya ruh ketika maca jadi teu sagawaya maca ya hanan ya manan teu sagawaya jadi nanti aing geus eta mah nya ya urang pan geuning sok aya katerangan di mana-mana hiji jalma dihampura dosa eta teh narik rezekina kitu matakan seueurkeun istighfar seueur rezeki dohir seueur oge rezeki batin ya. Nalika urang menyendiri eta teh inget teh kana dosanya dosa eta batinnya ruhani pinuh ku dosa jasmani pinuh ku dosa nyaluh eta teh payunan Allah nyaluh matakan bahasana iltijah teh nyaluh payunan Allah nganggo bahasa matakan yahanan yamanan yahanan teh jenengan Allah sifat Allah ya, yamanan teh jenengan Allah sifat Gusti Allah ya teh iltijah teh istighfarna salikin ieu teh istighfarna jalma anu suluk nya iltijah teh nyaluh ka Gusti Allah nyuhunkeun pangampura Allah moga-moga Gusti ngahampura nutupan kana sakabeh dosa abdi naon sababna pade Gusti ngahampura sabab naon sabab kan aya yakin teh
ya qodimal ihsan. Pan Allah mati payeun ka sayanana. Kitu matakan pede we ketika istighfar deh. Ya, Allah ngahampura atuh bagi Allah mah atuh pami dibandingkan dengan zat keagungan pangeran, keagungan Allah atuh dosa urang mas kitu. Gitu. Ngan urangna atuh kudu leles-lelesna tantina iltijana nya. Yakin Allah teh qodimal ihsan. Mesing teu aya kasayan abdi ge tapi Gusti mah kawasa ngadamel kasayan kanggo abdi. Kitu tah iltija teh. Jadi teu kudu minta dihampur ada Gusti mah langkung teh payon midamel kasayanana kitu nya. Kitu. Nah sabab ya qodimal ihsan memeh minta dihampura tapi Gusti mah tos ngahampura nya. Gitu. Tah eta teh maknana ya qodimal ihsan. Ti payun sakasayanana. Terus Robbana ya Karim, Robbana ya Rohim, Robbana hezat pangeran abdi anu kasipatan pemurah. Pemurah teh anu bageuran gitu. Karim teh anu mulia. Kirom loman gitu. Pemurah. Robbana ya Rohim anu ulas asih. Jadi Karim pemurah. Ya Rohim anu ulas asih gitu. Al-Kasib lil Abham pangeran teh nu mukakeun pirang-pirang paham. Pahmi anilah. Ya, pahmi anilah. Gusti nu mukakeun lawang paham abdi sanajan abdi loba dosa ge kitu nya. Terus birido wal gufron kusabab Gusti ridho ka abdi jeung ngahampura dosa abdi. Pami Allah tos ridho sareng Allah ngahampura ka urang sadayana atupan paham dibukakeun ku Gusti Allah. Al-Kasib lil Abham kitu maksudna teh nya. Muga-muga dosa-dosa nu aya dina diri abdi ulah jadi hijab. Panahi boga dosa mah hijab muka sapa, hijab rezeki. Tekan ulah habur teh dosa. Ulah habur teh tadi jadi hijab. Mentekan penting na ngaji teh kitu. Coba lamun teh ngaji. Ilok cenah dosa bisa nanti nolak rezeki. Aya sabenerna mah rezeki teh bisa ditolak ku dosa. Da aya nolak rezeki Allah, anu ngalancarkeun rezeki Allah ngan aya ciri alamat. Kitu maksudna. Ciri alamat jalma arek dipenek rezekina ku Gusti Allah eta jelema remen gawe dosana gitu. Ya, eta sih kade. Moga-moga dosa nu aya dina diri urang sadayana ketika iltijah teh nya ulah jadi hijab. Sabab aya katerangan ti Kangjeng Rasul ad-dunya ad-danbu hirmanur rizki gitu nya. Ad-danbu hirmanur rizki ari dosa teh hahalang rizki. Catat tah kade nya. Rizki hidayah, rizki hidayah ke rizki nya. Rizki taufik kan hayang ya hayang ngaji teh teh rizki. Moal rizki ngeledet duit wae nya. Hayang ngaji ka dieu teh rizki teh. Hayang nilai rizki. Jadi rizki hidayah, rizki taufik, teh daek datang. Atau bisa jadi ngaji gara teh kalangan ku dosa loba dosana itu teh saengga teh dibere taufik ku Gusti Allah ya. Jadi teu datang weh mata al-kasib lil abham birridho wal gufron kitu mata al-kasib pangeran teh nu mukakeun pirang-pirang paham pahmi anilah nya birridho wal gufron ku sabab Gusti ridho ka abdi tur ngahampura kana dosa abdi kitu matakan kan masih ada serius nya ya tijana gitu enak terus ngatilnya. Terus Robbana nasta'fi. Jadi Robbana nasta'fi teh pangeran abdi gitu teh ya nyuhunkeun maaf abdi, nyuhunkeun hapunten abdi Gusti, nyuhunkeun hampura abdi
Matakan Robbana nastafi, Robbana nastardi. Robbana nastardi Gusti abdi nyuhunkeun ridho. Ya. Robbana nastafi, Robbana nastardi. Gitu nya. Jadi Robbana nastafi, duh pangeran abdi mukhti mugi Gusti bageran kajami anu tukang migawe salah seperti abdi. Tu matakan ngaku salah teh kalau tanda jelema rek benar gitu. Yang salah debat wae. Ngaku salah, ngaku benar. Salah tapi ngaku benar tapi salah heunteu. Tapi jelema teu beneran mengaku salah, ngaku salah teh salah we. Teh jelema ek bener. Matakan jud lima zal muhti mugi Gusti bageran kajami anu tukang migawe salah sapertos abdi. Serah bongkokan eta teh ka Allah disebutna teh nya. Rumasa ya urang loba dosa, loba salah daripada benerna. Ya. Keur salat loba salahna daripada benerna. Geus salatna singkat. Karak mah bieu salat duhur eneng salat asar deui. Atuh salat duhurna teh jam 3 kurang teparapat. Sakedeung deui asar. Eta mah lain duhur cong tapi cong duhur. Cong salat duhur. Duhur salat asar. Batur mah barengeus duhur cong. Duhur salat duhur cong salat. Ieu mah cong duhur. Duhur cong aduh masalah. Eta matakan loba salahna daripada benerna urang dinya. Tos salat, ngesalat oge loba gopana dinya daripada elingna. Eta kitu matakan jud lima zal mukhti. Mugi Gusti ngaboga bageran ka abdi jamian tukang migawe salah sapertos abdi. Biridho wa gupuran ku sabab Gusti ridho sareng ngahampura ka abdi. Ya somad ya muti hejat nu diseja ku sakabeh makhluk. Hejat anu sok masian seueur paparin kitu nya. Matakan ya somad ya muti hezat anu diseja ku sakabeh makhluk. Hezat ya muti nya, ya muti teh hezat anu sok seueur masihan kasayanana. Mumpun kasayan ka abdi teh sok sanajan abdi seueur dosa kitu. Matakan ya muti. Bil apa tungti karena paparin ulah nutupan Gusti teh. Ulah nutupan sagala Gusti karena paparin mamparinan ka abdi kitu maksudna teh nya. Matakan bil apa la tungti karena paparin ulah nutupan Gusti teh. Qailan ya satar. Jadi batana lamun ak dilanjutkan berarti qailainya. Berarti yana bake sidah eta teh. Sok sanajan teh aya sidah. Ya, pami bener qailan misalkan arek ngarengap mangga qailan ya satar atau napi dilanjut diwaso qailai ya satar gitu. Jadi qailai ya satar ulah nutupan kana paparin kanu ngucapkeun ya satar gitu. Naon ya satar? Berarti ya satar ya satar ya satar ya satar eta teh satar teh Allah. Ya, satar teh zat anu seueur nutupan karena kesalahan abdi. Eta ya satar anu nutupan karena kesalahan abdi. Pan geuningan urang dipuji ku batur karena Allah nutupan aib urang saengga batur teh ngamulyakeun urang hargaan coba lamun kanyawan mah urang. Aslinya aya tamatakan ya satar Allah nutupan aib urang. Mun nyaho urang sok udang jam 6:30. Jika nambah ditanya-tanya acan. Matakan ya satar. Allah teh sok nutupan kesalahan urang, Allah teh sok nutupan aib urang. Kitu matakan dat anu seueur nutupan kana kesalahan abdi, kesalahan tingkah abdi, kesalahan hate abdi kitu nya dina patekadan seueur musyrikna dina patekadan. Tah eta teh pan dosa badag eta teh. Dosa rohani badag. Mugi Gusti ulah nutupan paparin kanu ngucapkeun ya satar gitu. Katakan qailan ya satar. Judlana bil gupron muga-muga Gusti bageran atanapi loman
ka abdi sadaya kalawan panghampura. Mugi sing bageuran Gusti teh ka abdi kana pangampura ka abdi. Naon sababna? Ieu teh abdi dosana loba pisan. Gudang dosa itu abdi Gusti kitu. Boro-boro maksiat salat ge istighfaraneun nya. Siparan hungkul salat ke Gusti ampuni abdi Gusti. Jadi kita sapertos kitu iltijah teh. Mun teu dihampura ku Gusti abdi teh moal hanyat-hanyat tina neraka. Naudzubillah min dzalik. Ngalengis teh ngilanyalu. Seriuskeun dina iltijahna kan. Karena kemungkinan kamar-kamar terada serius teh teu ngarti naon atuh nya sina kitu. Maknana ai ka hati mah ka hati nya. Ya tengah peting teh batur masarare urang meker mi nya ku berkahana ku kaagungan anu tara maca tara nulis tah dina lamun ngamanon Nabil Umi teh sok rada salah kaprah nya. Nabil Umi Kangjeng Nabi teh bisa maca teh bisa nulis salah tah boga pandangan kitu. Lamun Kangjeng Nabi teh bisa maca atuh bodoh Kangjeng Nabi. Lamun Kangjeng Nabi teh bisa nulis atuh bodoh Kangjeng Nabi. Jadi ngabahaseun Nabil Umi teh Kangjeng Nabi anu tara nulis tara maca. Naon sababna? Tos kabaca sadayana ku Kangjeng Nabi. Sanes teu bisa maca, sanes teu bisa nulisnya. Matakan bin Nabil Umi ku berkahna ku kaagunganana anu tara maca tara nulisnya. Sanes berarti teu bisa maca Kangjeng Nabi nya. Sanes berarti Kangjeng Nabi teu bisa nulis. Kade salah ngalogakeun Nabil Umi sing kadenya. Ya itu bahasa ku berkahna ku kaagungan Rasul teh manana teh Gusti ulah ningali abdina teh Gusti ningali Kangjeng Rasulna we atuh kitu. Da urang naon atuh nya. Naon atuh urang mah hirup gede hirupkeun mulia oge ditutupan aing mah ku Allah. Naon muliana atuh ulah ningali abdi Gusti ningali Kangjeng Rasul we Gusti. Matakan Kangjeng Rasul teh panutan urang matakan sing rajin sholawat teh kitu. Subhanallah. Da abdi mah atuh naon atuh nya. Aek mayunan ka Allah teh matakan iltijah ge kitu nya mah nyaluung ge. Pamika Kangjeng Rasul mah teu pantos jelas ka kasih Gusti. Matakan ulah ningali abdi nanti. Ningali Kangjeng Rasul na we. Ya, umna wa Khadijatul Umi Siti Khadijah anu jadi ibu abdi. Jadi indung urang teh ibuna urang sadayana ente nyata Ibu Khadijah sabab eta teh bojona Kangjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam eta teh pangmulyana di antara istri Kangjeng Rasul pangmulyana nu kenging salam ti Gusti Allah hiji-hijina istri anu istimewa payunan Allah. Naon sababna? Sabab tibeunghar tepikeun ka malarat berjuang ikut berkeringat sareng Kangjeng Rasul anu badana lingsig tepikeun kurus kering eta Ibu Siti Khadijah. Matakan disebat namina ku Allah Subhanahu wa taala. Saking kumulia-mulyana Ibu Siti Khadijah. Ruksak salirana. Ruksak hartana. Nya. Naon balas ngabela Kangjeng Rasulullah dina perjuangan-perjuanganna ngegiring-giring jelema sina ka Allah. Itu pantes saudagar kaya tapi kan ka malarat. Eta matakan Ibu Siti Khadijah. Ibu Siti Khadijah teh asal mulia jadi hina. Secara dohiriah tapi nya, secara dohiriah. Asalna beunghar jadi fakir. Jadi malarat. Ku gara-gara ngabela perjuangan Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Matakan wa Khadijah Umi nya Umi. Wa Fatimatin Nabi jeung kaberkahanana kaagunganna Siti Fatimah putra Kangjeng Nabi. Ari kitu cenah Siti Fatimah teh mulia. Wow, luar biasa mulia. Nya kanteuna eta teh dawuhan Kangjeng Rasul waktu bade pupusnya pan wasiat nya ka Siti Fatimah. Fatimah anaking putra ama moal aya gering deui. Sanggeus poe ieu.
ka diri ama saur Kangjeng Nabi. Artinya berarti ketika Kangjeng Rasul nyebatkeun ka Siti Fatimah teh ieu teh terakhir bahwa enjing teh bade pupus bade wafat Kangjeng Rasul. Nyegruk tah Siti Fatimah teh cerikna luar biasa. Eta teh berarti tuang rama bade ngantunkeun bade dikantunkeun Siti ku nanti ku tuang ramana. Terus ngadahu deui Kangjeng Rasul, Fatimah anak ama hidup teh Fatimah anu pangheulana keluarga ama anu maot sanggeus ama. Jadi keluarga Kangjeng Rasul anu pupus saatos Kangjeng Rasul nyata Siti Fatimah Az-Zahra. Ya. Siti Fatimah. Terus anu katilu saur Kangjeng Rasul sasauran deui hidup teh Fatimah nyaeta Gusti awewena sakabeh awewe. Ya. Gustina saalam sakabeh alam Gustina awewe. Matakan ratuna awewe itu Siti Fatimah Az-Zahra. Matakan mulia. Ya, matakan wafat timatin Nabi jeung kaberkahanana keagunganana Siti Fatimah putrana Kangjeng Nabi. Kok putra cenah ieu atuh bae bahasa Sunda mah taya putra putri sebenarnya mah. Matakan eta putra Kangjeng Nabi teh putra putri aya bahasa Sunda putra we kitu ngabahasakeun kitu nya. Hidup teh Fatimah nyaeta Gustina awewe saur Kangjeng Rasul. Matakan wa Fatimatin Nabi luar biasa agungna. Sayyidatin Niswan Gustina pirang-pirang awewe ya. Sayyidatun Niswan teh alan Nabi ibni Hashim muga tetep ka Kangjeng Nabi anu katurunan Bani Hashim wa ala alihi jeung ka keluargana Kangjeng Nabi wa sahbihi jeung ka para sahabat Kangjeng Nabi ajmaina jeung sakabeh umatna Kangjeng Nabi teh kitu tah iltija teh. Katakan ketika tos eta mah nya tos pahamkan hartosna iltija mudah-mudahan urang ngajantenkeun hidmah dina ngaos iltijana. Mudah-mudahan ieu urang ngaos dina ieu ngajantenkeun wasilah dihapunten dosa-dosa urang ku Allah Subhanahu wa taala sehingga urang disalamatkeun dunya sinareng akhiratna. Salajengna urang mudah-mudahan dipanjangkeun umur ku Allah taala sehingga tiasa tepat-tepang di dina pangaosan salajengna sareng mudah-mudahan urang dipaparinan kasehatan ku Allah Subhanahu wa taala, sehat jasmani sinang sehat rohanina. Tun mugi kasab urang sing dilancarkeun ku Allah Subhanahu wa taala, lancar urusan urang hasil pamaksadan ketika dipaparinan rezeki hasil tina kasab mudah-mudahan eta rezeki anu berkah ti Allah Subhanahu wa taala sehingga daekeun diajak ibadah ka Gusti Allah Subhanahu wa taala tu dipaparinan ibadahna ge ibadah husul ka Allah Subhanahu wa taala. Sareng mudah-mudahan keluarga urang ieu wasilahna ngaos marantena keluarga orang dipupruk ku rahmat sareng keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Sareng katurunan orang sing ngajanten katurunan anu saleh tur salehah, katurunan anu sukses dunia sinana akhiratna, katurunan jalmi-jalmi anu bermanfaat tur budi pekertina berbakti pikeun ibu ramana sareng nusa sareng agamana. Sareng mudah-mudahan ieu urang sadayana ku wasilahna ngaos dina ieu ngajantenkeun ahli-ahli kubur atanapi keluarga orang anu tos ngarantunkeun di alam dunia ti payun mudah-mudahan marantena dicaangkeun dina pakuburanana dihapunten tina sagala rupi dosa perdosaanana dipaparina nikmat di alam barjahna senantiasa dipupur ku rahmat sareng magfirah Allah Subhanahu wa taala ala hadihin niyah wa kulli niyatin sholihah fi barakatin al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا الله يا الله يا رب العالمين hadana Allah wa iyyakum ajmain summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
salli wa sallim daiman ala Muhammadan salli wa sallim daiman ala Muhammadan wal ali wal ashabi man qad wajada wal ali wal ashabi man qad wajada rahmat sinareng salam mugi tetap salamina rahmat sinareng salam mugi tetap salamina ka Nabi Muhammad sareng kula wargina ka Nabi Muhammad sareng kula wargina salli wa sallim daiman ala Muhammadan salli wa sallim daiman ala Muhammadan wa sallimna minal afati wal balwa wa sallimna minal afati wal balwa mugi Gusti nyalametkeun Nabi sadaya mugi Gusti nyalametkeun Nabi sadaya tina pancabaya sinareng cocoba tina pancabaya sinareng cocoba.